Bismillahirrahmanirrahim. Al-kitabul awal fi syahadah. Fasol kahiji ma'rifat. Awwalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Pangheulana anu wajib ka manusa makrifat ka Allah jeung dalilna bisa. Ari rukun makrifat opat kabehna hiji idrok jazim tekad nu patokna bi haitsu laisa ma'ahu taraddudun dua taya owah gingsir parobahan muwafiqun lil waqi'i katiluna nu ditekadkeun akur jeung buktina. Najan jazim tekad ka Gusti Allahna ngan nyalahan dina sifatan Allahna eta lain nu nekadkeun teh makrifat sabab teu keuna ka Allah masih lepat. Nasyi'un an dalilin nuka opatna pateka dan nu timbul tina dalilna iman taklid nu teu bogaeun dalilna eta can ka asup kana ma'rifatna. Anging jalma nu belet dina otakna dihampura ku henteu bisa dalilna. Ari nu kudu di makrifat-keunana sifat Allah wajib muhal jeung weunangna kumpul dina la ilaha illallahna rejeng wajib makrifat ka rasulna nu wajibna nu muhalna nu wenangna jeung makrifat kana wartos ti anjeunna anu kumpulna akidah sam'iyatna sadayana dina ilmu goibna jeung sadaya anu wajibul wujudna nu muqayyad pedah Allah tos nyaurna kaya aras kursi kolam loh mahfudna eta kabeh wajib di makrifat-keunna kumpul dina Muhammadur Rasulullah mun teu ngamakrifat-keun syahadat salah kumpul dina Muhammadur Rasulullah mun teu ngamakrifat-keun syahadat salah. Fasol salajengna nyaeta fasol kadua tasdik diantos bae video salajengna.